Para mitra sadaya wilujeng tepang dangdui Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum nami sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Anu mana ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung enggal. Namun para mitra teu seueur ieu naon teh dialog gitu. Teu seueur ieu mah namun seueur narasi rupinanya para mitra. Namun narasi ge ngagulusur gitu wargi ngagulusur. Mangga we bandungan dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana anu mana ayeuna nicak bagian kedua. Kitu nya. Janten rada benten ieu dongeng bilih cenah. Dinu gini kieu rada benten para mitra, rada benten kitu nya supados teu naon teh monoton deui kitu nya para wargi. Mangga atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina urang kaieupan tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga atuh para mitra atur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu parantos noe subscribe-na, noe locengna oge para mitra sadaya eta priyogi pisannya para wargi kumargi noel subscribe sareng loceng kalitang priyogina para mitra subscribe ka Mang Jaya Official loceng ka mitra biasana pintu setan wanana ditoel ulah sok ngawartosan pami aya upload enggal carios nyambung Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna dincak bagian kedua wilujeng adangukeun. Para mitra pamirsa wilujeng tepang dangu sareng acara dongeng enteng Bang Bebrahmana. Mang Jaya sapara kanca alhamdulillah tiasa neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan Pang Bebrahmana. Dupi para mitra sadaya dongeng anu dihanca ku Mang Jaya. Hiji carita nu dihanca teh teu aya sanes, hiji dongeng karangan saderek Aan Merdeka Permana dina judul Gelebugna Angin Rawa Onom. Ari Rawa Onom teh pernahna di wewengkon Kacamatan Ranca, Kabupaten Ciamis. Tepikeun ka jamanna kiwari oge Rawa Onomah dianggap sangat. Ari sababna di eta tempat loba kajadian aneh nu teu asup di akal. Contona bae di tengah beuting keur jemplang-jempling di tengah rawa kadenge nangnengongna sora gamelan jiga ayan berhajat. Padahal eces di tengah rawa lembur katut sarupaning keanehan sejen. Para mitra dongeng ieu nu bade didongengkeun ku Mang Jaya. Ayeuna tos nincak bagian kedua. Dina akhir bagian kahiji para wargi sadaya tu akidarum sapara kanca bade nepangan hiji menak atuh anu nembe sumping sabada mancen tugas di Krangkeng Indramayu. Murang lajengkeun deui ieu dongeng etang-etang hiburan Pang Bebrahmana. Kocapkeun para wargi sadaya di hiji patempatan. Kayan matak pikabungaheun teu rek kitu kumaha atuh para mitra. Eta tempat teh matak nyugemakeun. Kaayaan di eta tempat matak hegar. Malah sasatuan di sarada cenah para wargi nanakeun eta tempat teh tempat anu subur. Nya disebutkeun daerah nu hegar oge. Patempatan anu kasebut subur makmur loh jinawi. Para wargi sadaya di mana eta nu keur dicarioskeun teh teu aya sanes. Patempatan nyaeta di pendopo Kawadanaan Ranca. Di pakarangan tukang adegan pendopo Kawadanaan Ranca. Hawar-hawara kadenge manuk di sarada. Malah hayama kongkorongok di sarada.
Para pagawe pendopo sakitu isuk-isuk keneh geus katembong menisargut di garawena. Eueuh anu digarawe teh leleda. Eueuh nu kasebutkeun cenah para mitra digawe teh ningalikeun wungkul diganu nya tapi estu ningjeng hate-hatena digawe teh. Harita atuh bendara wadana cumarios bari sorana ge agem pinuh wibawa. Hop. Eureun heula digarawe teh Eureun heula eureun. Elendra. Sungun kulan. Eureun digawe teh atuh. Lain euy Lendra. Ayeuna naon sungan? Urang teh ayeuna teh euy geus katambahan ku pagawe anyar deuleu. Saur bendara wadana para mitra. Bendara wadana ranca nuka kasihna Raden Bratanagara. Ari yuswana Raden Bratanagara harita nya kasebut lalaki tengah tuwuh. Yuswana kana 60 tahunan maparawargi. Namun katingalina teh jag-jag sehat. Da kitu hiji tawis yen anjeunna macana sok ngajaga kasehatan. Nu harita keneh para wargi sadaya. Lan barang nyarita kitu teh juragan bendara wadana kairingkeun ku lalaki ti luar. Nu duaan masih keneh keur memejeuna beula kesenteng, memejeuna buta tulang buta daging. Nu saurang deui aki-aki tawehwo. Tapi sok sanajan kitu ari rengkak saparipolah nama masih keneh cinceung. Eta aki-aki teh umurna kira-kira meureun aya kana 75 tahunan mah. Kongkorongo hayam tuluy-tuluyan menika denge para mitra sadaya. Malah sora manuk gepon kitu keneh kadenge ting cerewet siga nu keur ngarobrol jeung pada baturna. Ningali kaayaan juragan bendara wadana sumping bari kairingkeun ku tiluan. Talendra minangka nama meureun bade gana juragan wadana nu geus lila cicing didinya heuy ngabagiakeun. Aduh, haturan sun wilujeng sumping Gusti gamparan yuk. Ari rencang enga teh nya rencang nu ti mana eta teh sun? Lendra para mitra sadaya harita teh tumanya mapagkeun nu jadi dunungan bari dodongkoan tanda hormat. Sok kadinya kabeh ni kukur sangkan sarere apal. Saha sabenerna ari aranjeun teh? Para mitra sadaya wangsul deui kana perkawis tak di pendopo nyaeta kawadanaan ranca teh. Sakumaha nu kauninga harita para wargi juragan bendara wadana. Nitah sangkan eta nu tiluan nu kakaradaratang teh ni kukur. Ari nu kasebut ni kukur teh nyebutkeun ngaran sorangan teu kudu ditanya deui. Nu mimiti cumarita nyaeta Jang Dayat. Kami mah Dayat nu katelah teh su. Ku saluhureun mah sok disebut si Ujang-ujang gitu. Tah kitu semun kami teh ku saluhureun mah disebutna si Ujang. Atuh cenah sahanapeun ge sami nyebutna teh Jang Dayat kitu. Tos katelah we kami teh ngaran teh Jang Dayat. Jang Dayat miheulaan rangkeun saha dirina. Kami mah si Ujer nun. Sumuhun lah ku saha ge disebut teh si Ujer we kitu. Nah, jika da baheulana teh kuring teh sok resep kana Mujair kitu tah. Nya ku bapak kuring teh disebut teh si Ujer kitu tah anu oge. Ngacungkeun curugna ka luhur si Ujer teh bari ni kukur teh. Syukur we, syukur kitu kudu nali kukur bener-bener. Kudu ni kukur teu kudu ditanya deui. Ameh gancang urusanana teu loba pasualan deui. Saura juragan bendara wadana bari gumujeng. Ngaraos kataji oge cenah para mitra sadaya. Ku kaayaan eta calon badega maranehanana nu dilunduaan. Sedengkeun nu saurang deui
harita teh barang juragan Bendara Wadana ngalirik harita kahiji kolotea langsung eta hiji kolot ge nyarita. Aduh, sumuhun. Mugi cekap lumur pangap jembar pangampura su. Numawi ieu budak nu duaan teh kirang tata, kirang titi, kirang duduga prayoga suwung kitu tah. Sahartos nama anjeunna teh henteu uninga kana sopan santun hapunten sakali deui sumun. Kalayan ieu aki teh ngahaturkeun dalam sono ka sadaya ieu sareng nya kitu teh we hapunten sakali deui ieu pun dulur nu dua rada kirang tata kasopanan. Saur Aki Darum mamandapan. Sabab boh Jang Dayat boh Ujer dianggapna cacarita kirang sopan. Lain Lendra. Sun. Aya naon sun kalau nu? Cek Lendra. Da ieu teh nu ngaranna teh Ki Darum, nu katelah namanya. Ngaranna teh Ki Darum. Baheula samemeh kaula pindah ka Krangkeng bawahan Indramayu. Nya Ki Darum pisan nu satiasa tuhu ngangantir kaula moro. Moro kaleuweung maksud teh. Saur juragan Bendara nuduhkeun ku socana yen Aki Darum teh salah saurang anu sok ngangantir manehna moro. Atanapi bubujeng teh para mitra kulantaran menak zaman baheula mah cenah meni resep pisan hobi na teh bubujeng atanapi moro kaleuweung. Rupina sami menak zaman ayeuna ge sok kitu cenah para mitra sadaya. Cenah bubujeng kaleuweung nganduka naon anu diteanganana kitu. Ada rupina rada benten menak baheula sareng menak ayeuna. Lantaran cenah para mitra ari menak baheula mah bubujeng teh ngan saukur nemakan satoleuweung anu kira-kirana geus cenah teu bisa deui atawa lamun cenah manehanana atanapi eta menak bade bubujeng moro kijang anu geus kolot anu sok ditembak teh jeung deui tara nembak kijang anakna. Ieu teh nini nandakeun yen menak baheula mah estuni satiasa tuhu dina ngoning ngaropea lingkungan. Beda jeung menak-menak ayeuna. Ari menak ayeuna mah mun bubujeng kaleuweung teh, mun mendak naon teh dirabut jeung akar-akarna. Kitu nu mawi para mitra sadaya, bedana menak baheula jeung menak ayeuna. Memang kaayaanana kitu para mitra sadaya. Atuh satrasna para wargi anu mulia. Harita oge tuluy atuh Bendara Wadana. Harita teh nyarita ka Kilendra. Barang harita teh nyebutkeun yen eta Aki Darum teh sok ngabantuan bubujeng. Uluh sumun. Aduh. Sok ngabantu bubujeng atuh panginten upami ai kitu mah. Ayeuna ge rupina suhun bade ngabantuan bubujeng deui suhun. Ceuk Kilendra neuteup ka Ki Darum. Ai nyarita teh ari maneh Lendra. Eta mah nyaritakeun baheula puluhan tahun ka tukang, puluhan tahun ka larung, baheula atuh beda ayeuna mah. Ieu mah zaman baheula kitu kaula mah nyaritakeun teh. Walon Bendara Wadana kituna teh bari langsung ditembalan ku Aki Darum. Ngamung gamparan suhu. Da ayeuna ge di sim abdi teh masih keneh kiat bubujeng teh kaula nun Gusti. Malah dugi ka kiwari. Mung di sim abdi we nupang apal-apal nalahaloho kaleuweung tutupan kitu pangpang nama suhun Gusti. Janten aduh perkawis bubujeng mah kitu sok sanaos ayeuna kasebat entos aya umuran wantun keneh Gunti. Kitu suhun antun Gusti pokona mah. Bili gamparan bade ayeuna keneh bubujeng mangga disarengan ku di sim abdi.
Ki Darum sieun dituding geus teu mampu jiga bareto. Para mitra kaum dang, barang harita juragan Bendarawadana ngabandungan jeung ngadenge kecap-kecapna Aki Darum kitu. Memang sumanget nama luar biasa ngan ngomong geus rero para mitra dan anakeun geus kolot. Atuh geus kitu mah juragan Bendarawadana para mitra tetep cenah manehanana ngarasa oge manehna teh hormat sok sanajan eta teh cenah para mitra abdi. Nah tuluy nyarita deui hormat so teh ku kapinteran jeung pangaweruhna. Ih para luntoing Aki. Para luntoing atuh yo. Nuding Aki ayeuna geus letoy. Teu kitu henteu. Teu pisan-pisan kaula nuding Aki geus letoy henteu. Yo. Apana? Anu mata ku kaula disambat oge nya ku alatan dipercaya kene pangabisana kitu pang nama. Teu pisan-pisan. Teu pisan nuding Aki geus letoy sok sanajan katingali beda baheula jeung ayeuna. Tah ningali atawa ngadenge omongan Aki bieu subanget nama luar biasa Aki teh. Alus Aki alus. Kaula teh bunga amarwata suta bunga kagiri-giri atuh. Ku ayana Aki sanajan geus kolot sumanget nama si keneh ngagedur. Ceuk juragan Bendarawadana. Atuh puguh para mitra sadaya Aki Darum meuli asa bunga. Harita teh para wargi sadaya luar biasa bungahna cenah. Lir anu keur harita teh dinangna nengne malah Aki Darum nyarita deui bari cedok Aki Darum nyemah hormat. Aduh nya nuhun atuh gamparan adiku kitu teh mah. Jisim abdi teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan suhu. Aduh Aisyah kawit nama manawi teh jisim abdi teh moal tiasa ditampi kitu tah nu oge. Aki sanes Aki badeng keneh ngiring bujeng sung. Cekilendra para mitra dunungan heubeul juragan Bendarawadana bari neuteup harita teh ka Aki Darum. Anu pangawakanana Aki Darum teh memang jag-jag keneh sanajan awakna rang kebong oge. Eta teh meureun rang kebong so teh meureun bakat ku kolot we para mitra sadaya. Rang kebong so teh tapi katingali nama jag-jag. Kuat keneh nanggung malah mah kuat keneh nanggung. Boleh lamun manehna rek dagang ka pasar. Ih, yo, ulah mireungeuh tangtungan Aki Najan huntu geus loba nu ompong ye nya. Najan kulit geus karijut ye. Ari tanaga mah Aki teh yo. Atuh tanaga badak yo. Kulit ye kenyod sote. Ku ye kok kulitna jiga kolot sote. Ai subanget nama sarua we jeung Andika deuleu. Cek Aki Darum para mitra sadaya. Aduh harita teh para mitra sadaya ngarasa muni dianggap enteng ku Lendra nyarita kitu ka Lendra. Aish kabun teh kisu. Sanes kitu maksud abdi mah suhun. Sanes aduh eta suhun. Nya hebring atuh Aki teh nya. Eta tanaga anom keneh suhun. Tadi nyebatkeun kolot teh kulit. Ayo ari hate mah cenah jiga jisim ayo. Pangindan jiga abdi beulanya. Aduh. Abdi teh atuh sanajan ye henteu kolot ge atawa henteu ngora, tapi henteu kolot-kolot teuing sung. Ampun deui, hapunten Aki. Cekilendra para mitra sadaya. Daheuh atuh jolo ujang. Yo, mun aya keneh ngadu bogoheun, pokona namanya komo parawan mah bisa moalkeun ku Aki teh ujang. Cek Aki Darum para mitra sadaya. Mangga dongeng urang teraskeun deui.
atuh para wargi sadaya juragan Bendara Wadana barang ngadangukeun atuh obrolanana Aki Darum kitu cenah. Sok sanajan aki-aki geus taweh wo, sok sanajan aki-aki rangkebong cenah para mitra. Lamun aya kene mah awewe boh parawan kene gerek disamualkeun atuh puguh we juragan Bendara Wadana nepi ka ngeuh kai anjeunna gumujeng ngarasa kataji ku omong-omonganana Aki Darum dina waktu harita. Itu ampun Gusti. Teu nanaon yo. Teu nanaon wenang we lalaki resep ka awewe. Wenangnya lalaki resep ka awewe mah sok asal kabadanan we sagala-galana. Syukur. Saur juragan Bendara Wadana para mitra sadaya. Bungah kadatangan ku eta Aki Darum jeung anu duaan teh. Jang Dayat nu tita tadi cicing bae para mitra sadaya. Atuh ngan saukur ngadengekeun obrolan Aki Darum jeung juragan Bendara Wadana. Jang Dayat ngiru ngengklokan, manehanana ngilu ngobrol. Jisim abdi ge sami gan ahli sumun jisim abdi ge ahli juragan Gamparan. Cik Jang Dayat ti pupugu jol-jol nyelengkeung we baru ahli. Nah ahli naon Ari Andika kitu? Ahli naon cing. Lain eta budak-budak geus ahli ka awewe beureunya. Saur juragan Bendara Wadana. Mungguh kaget mireungeuh Jang Dayat nyebutkeun ahli. Sanes sumuhun juragan. Jisim abdi mah sumuhun. Aduh, hapunten sanes ahli sumuhun ka istri sanes sumuhun. Maksud teh kitu ahli bubujeng kitu. Aduh, ahli bubujeng kaula nun. Tembah Jang Dayat. Lain jadi meureun ngarti kami ge meureunnya Andika teh Dayat sumun juragan. Andika mah ahli ieu meureunnya Morobi Kang meureunnya. Ish. Atuh kumaha mendakna we gambarannya. Bikang nanya mangga atuh jaluna teh sabias wios moho. Mengupami anakna mah lah. Upami ulah waka diboro da teu karaos naon-naonana anakna mah sung. Saya lepaskeun deui we atuh gambaran gitu. Tembah Jang Dayat. Uluh. Lain baruk Andika ge kalalaki ge resep euy. Buah-buah malawadi ngaranna Andika mah. Saur juragan Bendara Wadana mungguh kaget. Atuh para mitra sadaya, padahal maksudna Dayat mah meureun lamun rek newak mancek kitu di antarana malah dijelaskeun harita teh para wargi sadaya ku Aki Darum. Aduh, lepat sangki Gamparan. Sanes urusan istri ieu masuk. Nyamung moros sato leuweung juragan. Maros sato leuweung Gamparan nu dimaksad ieu ku pun Dayat teh kitu nu oge. Saur Aki Darum sabab Bendara Wadana jiga nu salah harti kana omong-omonganana Jang Dayat teh. Ari panyana teh. Alus kitu mah bener. Lamun urang moros sasatoan kaleuweung kudu dipilih. Tah sato-sato mana nu bisa diala ku urang. Nu kira-kirana can wancina diala mah ulah waka. Kun sina gede geus gede kakara diala ku urang teh. Saur juragan Bendara Wadana. Harita para wargi sadaya juragan Bendara Wadana memang lepat hartos kana maksad sareng tujuanana Jang Dayat. Malah Jang Dayat harita ge barang manehanana ge ngadenge penjelasan ti Aki Darum ngajelaskeun ngeunaan dirina. Jang Dayat tuluy nyarita, "Sumun maksa jisim abdi mah sumun kitu sumun. Maksa jisim abdi teh katiasa makana bubujeng sato leuweung kaula nu.
tiasa mentangkeun jamparing, tiasa maledogeun tumak sareng cangkalak gitu. Namun punga panggul mah bareurat keneh sumuhun alah. Bakal kaleuweung kalebat da manggul koja dieusian ku timbal sapuratinang lah. Tos biasa sumuhun. Muhun maksad deh. Bunga panggul nu bareurat bakal kaleuweung tenang. Jisim abdi mah bagianana. Keur memeujeuhna jisim abdi teh suhun. Memeujeuhna naon daya? Saur juragan Bendarawadana. Keur memeujeuhna gede tanaga su. Para mitra Jang Dayat imut ngagelenyu. Memang manehanana ditingali ku juragan Bendarawadana teh ngarasa bunga. Siga-siga nu kapake teh para wargi. Geus kitu mah ujer nu tita tadi cicing bae milu nyarita. Jisim abdi mah sumuhun giliran nedana we sumuhun. Ceuk si ujer nyelengkeung. Da andika mah ka era si ujer. Nanya kana tetegek wae gawe teh. Jang Dayat bari ngadelekan ngomongna lalaunan. Nah, lamun can karabanan naon sanggup kitu. Ujang manggul tumak ulas-ulas lobana. Cek si ujer. Nya, ieu pokona mah dari dinya mah kalah-kalah lebuai atuh. Ngomong Dayat silih tuding jeung silih poyok jeung si ujer. Sok sanajan nyarita rada laun tapi da kadangu ku sarerea anu araya di dinya harita teh. Harita Aki Darum tuluy harita ngahuit. Kayak kapal ase arinya nye. Na teu isin ku juragan Bendarawadana deuleu. Omong Aki Darum nitah jempe para mitra sadaya. Tebongan we Jang Dayat ngece wae ka abdi atuh ki. Kitu-kitu wae lah teu payaan ongkos eta mah. Tema Jang Dayat teh. Jempe banyak ge yo. Nyaon deui jempe? Jempe sia. Cek Aki Darum hohoak. Atuh malah manehna nu gandeng akhirna jegroh-jegroh batu. Aduh. Warang tos Aki atuh eta geuning menyigoh goy kitu. Cek Lendra para mitra, dunungan juragan Bendarawadana nu geus aya lila di dinya. Juragan Bendarawadana ngeh kei bae para mitra sadaya harita teh. Keur kitu katingali aya nu datang. Si horeng nu datang teh Randa Markonah teh. Ai Aki ari eta saha nu datang? Ulu geuning. Si arek nyanyahaon ka dieu dalam Markonah. Aduh Gusti kaula nuhun. Jisim abdi gaoge teh sangiring jabung tumalapung. Bade ngiring eta we di dieu sumun sadamel-damel jisim abdi teh. Tema Nyi Markona. Ningali kayan kitu mah para wargi sadaya. Juragan Bendarawadana eukeur mah eukeur butuh cenah ku pakacara di dinya. Aya nu daratang teh teu loba cacarita deui langsung we ditarima para mitra sadaya. Lantaran Nyi Markonah ge diperlukeun. Eukeur mah eukeur eueuh pakacar awewe di dinya. Kari-kari Nyi Markonah datang. Waktosna see para mitra.